kota anu jadi nyata ditata diriksa dugi ayeuna pamandangan endah katingalina mata betah aya di dinya najan aya di kota sawah balong situ masih aya jadi anteng usep di dinya pangkulinan barudak ayeuna situ galian pasir Cisepan kampung wisata Cimahi Selatan jadi dumukna cai pangharapan keur nyimpen peperenian situ buatan pasir Cisepan tempat wisata katuangan mata betah anu nyicingan jadi pangulinan para nunung kota anu jadi nyata ditata diriksa dugi ayeuna pamandangan endah katingalina mata betah aya di dinya najan aya di kota sawah balong situ masih aya jadi anteng ngusep di dinya pangulinan barudak ayeuna situ galian pasir Cisepan kampung wisata Cimahi Selatan jadi dumukna cai pangharapan keur nyimpen
perih